kelas nanya. Mangga. Teh abi hoyong naras wios. Bios. Kalaresan abi teh ngaduhan pancen. Piwarang maluruh ngeunaan wawacan. Manawi teteh uninga wawacan. Uninga abi uninga. Wawacan nyaeta salah sahiji karya sastra heubeul wangun puisi prosais panjang nu dianggit make patokan pupuh. Nyaeta aya 17 pupuh. Wawacan beda jeung guguritan. Duanana aya dina wengku lenjeran gede dangding. Ciri wawacan aya dina lalakon. Jadi kecap galeuh keur wawacan mah nyaeta puisi nu ngalalakon. Ari keur guguritan mah nyaeta dicirian ku kecap puisi ebrehan hate. Sok sanajan duanana sarua diatur ku wangun pupuh, jadi wawacan mah wangun puisi nu ngalalakon atawa aya carita di jerona. Nya sifatna puitis posais. Tah, tina pedaran anu tadi aya sabare karya sastra wawacan anu mangrupa judul hiji aya wawacan Muning Raya di Kusuma. Nu kadua aya wawacan Prabu Kian Santang. Nu katilu aya wawacan Pulan Palen. Nu kaopat aya wawacan Ahmad Muhammad. Wawacan Muning Raya di Kusuma nyaeta alih wahana dina cerita pantun Muning Raya di Kusuma. Wawacan Ahmad Muhammad eusina ngeunaan pengajaran hirup dina ngudeg karahayuan sarta naik turunna martabat hiji jalma. Dicontohan ku lalakonna Ahmad sareng Muhammad di pasantren dugi ka Mesir. Wawacan Pulan Palen nyarioskeun Raden Pulan sareng Raden Palin nyaeta dua putra Raja Wongkara di negeri Desantaka. Wawacan ieu kagolong ka na carita suluk atawa carita mistik Islam, sufistik sifatna. Wawacan Prabu Kian Santang nyaritakeun Prabu Siliwangi anu ngagem agama Islam katut ganti gelarna jadi Sunan Rahmat atawa Sunan Bidayah. Jadi sakitu pedaran ti kelompok 2.